Abdi Cecep, murid bapak waktu di SMP nu kantos disetrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda Yasana Hendi Ahmad Sarip. Kalayan judul Basa Reuwas Kareureuhnakeun. Nyangakeun kasepuhan Hogah hari kudu indit-inditan kadayeuh teh lain kunanaon ngan hoream papanggihan jeung nu sok ngajagaan jalan alatan rumasa can boga SIM. Tapi mun teu indit sasat aya uruskeun di kabupaten. Aderek ngeteng bakal beakeun waktu di jalan. Untuk nama lah-lahan mudah-mudahan salamet tapi kamulang deui. Ngahaja indi teh tanginas paheula-heula jeung patugas tutas nga-WA ka grup piket mah pure we indit bubuhan karek jam genep 45 ge can pati heureun mangprung teu loba rurat reret ti lembur tepi ka Cibatu ge nu biasa nameakeun waktu 20 menit ukur 10 menit asup ka jalan kabupaten teteh lah geus loba kendaraan nu lalar liwat atuh laju si kukut kudu dikendoran. Ras inget deui kana SIM sedut gas dibetot rada manteng si kukut suat-siat paheula-heula rejung nulian sirikna kira-kira aya longkrang samotoreun mah diudag diliwatan klakson ge meh teu eureun dipencetan teu kuhan teu barang sup ka jalan hareupeun pasar Wanaraja cedak ngadupak bujur truk koleang kubrak untungna teu aya nu tatu da teu keur mampeng kurwe rang we gegedena mah abong kendaraan gede kadu paksa kitu mah teu ngagarandeg-garandeg acan terus we laju lalaunan pon kitu deui supirna teu ngareret-eret acan teu karasaeun meureun nu kabeneran deukeut mah gura-giru narulungan mantuan ngahudangkeun motor laju dikasisikeun kuring ge geuwat hudang laju muru motor nu geus dipanyatadarkeun geus kitu mah jalma-jalma tinggal leos hare-hare deui. Kuring diuk dina jok bari ngareureuhkeun kareuwas. Helm dicuplak. Kusiwal ngaluarkeun rokok nu beuteung keneh. Karek ge rek nyot kareret nu ngagegag. Polisi pangawakan jangkung gede be moal boa teu sawios-wios pak talekna bari nyolongkrong najan reuwas kuring neger-neger maneh laju nampana leungeunna alhamdulillah pak nah betah nun bapak lali deui nya ka abdi pokna abdi Cecep murid bapak waktu di SMP nu kantos disetrap. Jag
baraya sakitu anu kapihatur carios pondok bahasa lewas kareureuhnakeun. Aduh, aya wae nya nu mawi saya nama kedah gaduh SIM supados regreg dina lalampahan. Untungna si tokoh anu kacilakaan pada narulungan anjeunna kareurewasan waktos disamperkeun ku polisi nya tos geubis nya aya polisi atuh sieun sieun ditaraskeun SIM ka dituna panginten sok di denda. Namun untungna ieu mah geuningan polisi teh muridna waktos SMP kapungkur. Janten teu ewak atanapi henteu ngadenda. Atur nuhun baraya Kang Has kana pangaratosanana, mudah-mudahan janten panglipur kana kalbu sadayana. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.